Dang, pas prung gelut na po kana jurus aing teh. Geus tong dibahas tuh gitu mah. Ari jelema nu dititah ku si Hakim geus aya acan. Aya Cep. Keur ngatur strategi ayeuna teh. Strategi kumaha? Jadi kieu kan. Ieu keur ningali tadi geus apal di jero teh. Gini padi teh keur koma gitu. Gebeg teh urang ngagebeg di luar joy. Ngadenge caritaan maranehna duaan. Tayuhna mahena ge apal Pak Hadi nu keur koma. Didinya urang beki penasaran, hate ngageder, emosi ngagolak hinu dada. Terus diperhatikeun deui omongan Mang Acep jeung Mang Adang nu keur gundam catur. Nu kahalangan ngan ukur ku layar da sidikan ngareneng jeung tukang dagang. Ai si Hakim apal ti saha eta Dang? Yen di jero Pak Hadi keur koma. Apa si Hakim mah pinter atuh Kim Jong Un ngaranna ge Acep. Maneh mah. Nah, nya. Oh, mayar si Hakim mayar. Nya heueuh atuhnya heueuh Cep mah nya atuh Cep nu gratis kana mah eueuh. Cek Mang Adang kadengena hari weus-weus pisan ngobrol ka Mang Acep. Geus kitu kadenge deui Mang Acep cumarita kieu pokna teh. Ari mobil kumaha mobil? Mobil mah aman atuh. Kayak ini atuh mah ieu kan situasi Cep, situasi ditingali. Ai si Hakim ka mana ayeuna? Maneh mah dapa tadi barang beli heula jeung urang teh meuli bedahan, meuli jemros, meuli kacatama. Naon kacatama? Kacamata, meuli kacamata tadi teh. Meuli topi. Terus ka mana ayeuna si Hakimna? Kajararo atuh nanti. Kakan pikiran si Hakim maneh teh geus indit kalemur Cep. Da urang ge lamun tadi duit teh dibawa ku si Deni mah geus indit kalemur urang teh. Cek Mang Acep harita kadenge we ngaheokna teh sabab Mang Acep ngabogaan panyakit asma. Jadi si Hakim teh ayeuna keur nyusup ka jero kitu. Maka jemros. Didinya urang karek sadar. Tayohna jelema anu tadi papaliwat jeung urang turta manehna asup ka jero teh tetela geuning Mang Hakim. Urang mikir lamun ayeuna urang enit nyokot baju ka imah Pak Haji Hamid tangtuna oge ieu bakal kacau. Sabab ngadenge bieu Mang Hakim geus nyusup ka jero turta papaliwat jeung urang bener pisan tadi urang panggih jeung jelema nu bewokan. Ieu ku urang ku dibongkar. Keur kitu kadenge deui Mang Acep pok cumarita. Jadi si Hakim apalna urang geus indit merendang? Ayeuna si Hakim ka jero mau jelema tawan teu? Kieu Cep. Jelema mah geus aya, tadi geus di jero. Oh nya atuh. Sama aya kabar baik kita Cep. Kabar baik kumaha Dang? Si Hakim ningali mah iti di dieu jeung Mbak Wiranta keur diubaran. Aya mah iti jeung Mbak Wiranta. Mang Acep katingalina semu reuwas. Tayohna meureun Mang Acep ge teu apal yen Abah Wiranta nu keur dirawat di rumah sakit. Tadi teh panggih jeung urang teh jeung si Hakim. Tadi teh mah iti teh ngancai keluar meuli kalau ditanya ku urang. Ayeuna teh kekaten si Mah Iti kitu. Geus si Mah Iti dekateun Bu Mirda dek neangan ruangan Pak Hadi kitu teh kakok saking oge. Sagala rupa omongan Mang Acep jeung Mang Adang geus kadenge ku urang. Turta manehna bener-bener pisan ngabogaan hate anu sakitu busukna. Jeung manehana ngaguna sika turut ngabogaan dendam anu ngaleuwihan tina batas. Padahal Pak Hadi anu koma can sadar tepikeun ka ayeuna eta alatan si Adang nengeul ku batu tina luhureun mobil. Dina waktu eta karisi karempan kasieun leungit. Turta ningali Mang Acep nu aya di Bandung keneh mah urang regreg. Tayohna indung bapa urang aman turta salamet. Mang pangmeung Mang Acep teu jadi init ka lemur. Tayohna ieu kudu dibuka ayeuna pisan.
Urang kudu ngabolekerkeun segala rupana, urang kudu ngajentrekeun segala rupana sabab ieu kajahatan geus kaleuwihan ku batas. Tapi ayeuna geus kasakuan kabehanana, pasti ieu mah geus kudu dibawa ka hukum cek pamikir urang na waktu harita. Geus kadenge jelas kabehanana, geus kasakuan segala rupa caritaan Mang Adang jeung Mang Acep tuluy urang mayar kopi. Gejelik urang keluar, bulu-bus seatu asup ka Mang Acep jeung ka Mang Akim nuker ngobrol. Barang bus urang ka jero maena jugjep we jempe jiga ga angkat tincak, urang pok cumarita ka Mang Acep jeung ka Mang Adang. Mang Acep, Mang Adang, teu nyangka da urang Mang Acep geuning sakitu busukna eta hate. Ayeuna mah geus kasakuan kabehanana Mang. Mang bener-bener jahat. Den, hampura nya Den. Tuluy urang gek diuk. Den, Mang tiba heula ka Deni sok sopan. Mang tiba heula ka Deni tara boga persoalan. Mang jeung Deni tiba heula inung Bapak Deni ku Mang tara dijieun persoalan. Tuluy leungeun urang naik kana meja bari jeung dipeureupeun ku urang ka Mang Acep bari pok urang cumarita. Mang Acep, sakali deui Mang Acep mamawa inung Bapak urang. Sakali deui Mang Acep nyabit-nyabit inung Bapak urang. Komo lamun Mang Acep ngaganggu inung Bapak urang, aing siap jeung paehna demi inung jeung Bapak. Kela Den, kela kieu Den. Urang silih paehan jeung abdi Mang. Kela lain eta maksud Mang, lain Den. Kieu dang ngomong atuh dang. Kieu nya punten bisa pun. Ganeng Mang Adang. Abdi geus apal kalakuan busuk Mang Adang. Mang Adang ninggang pahadi ku batu tina mobil. Mang Acep tega misahkeun indung jeung anak nu mang tahun-tahun rilana. Tina alatan Mang Acep ngabogaan dendam. Padahal abdi apal Mang. Percuma Mang Acep dendam sabab Mang Acep dicarekan tur tadi kaluarkeun da geuning Mang Acep anu boga salah duit 20 juta geuningan ku Mang Acep dibawana. Kela Den. Naon Den ikut campur wae urusan Mang? Lamun abdi ulah ikut campur kana urusan Mang, eureunkeun ieu kabeh sandiwara Mang. Lamun henteu, poe ayeuna keneh abdi rek kagorowok di dieu tur teh abdi rek manggil satpam nu neangan Mang ti isuk-isuk, terutama Mang Adang. Den, tenang Den. Udah tenang Den. Udah gitu Den.